Kadi itu kadieu neangan gawe teu menang-menang nyere kumaha aya nasib. Kona minta kopi ya. Kapalang lieur teu boga duit. Wah! Kona guru ya minta kopi ya. Kopi we. Da kopi teh kudu make duit. Mana duitna? Angger we sama butuh ku duit. Timimiti dikawin nepikeun ka ayeuna butuhin ku duit. Ya heueuh atuh naon deui? Yo, mana apal da si Junaid? Apal? Kemarin teh geus ngajual motor. Terus? Payu 5 juta. Terus? Ngajana naonan atuh terus. Nyangkeun we motor-motor si Junaid dijual ku si Junaid. Urang mah ulah pipilun era deuleu. Ari sia sami aing mah teu pipilun keur manguruskeun pagawean anu di dapur ditambah mikirkeun si Junaid. Buru tuh geura neangan gawe ka ditu. Gawe masih yang beungar. Hayang, Loba duit, hayang, rumah gede, hayang, mobil, hayang, motor, hayang, ae. hayang. Sia mah ka salaki sia mah ka pamajikan teh nitah pae. Nyasana nita pae. Tadi ceuk maneh, Urang mah sampurnanya, mana hayang beungar, hayang, loba duit, hayang, rumah gede, hayang, mobil, hayang, motor, hayang, ae. hayang. Tah eta. Heueuh nya. Buru tuh geura neangan digawe ka ditu kajang bayaran hutang. Nya sia utang ka sawe tuh. Loba pokona mah. Sok sebutkeun. Si Jaka, si Alek, jeung Abah Oji. Malah mah Abah Oji mana gina jeung anak incuna kabeh da kumaneh diutangan. Teu kira-kira ongko ngutangkeun, ongko nagih. Gatuh esukan kumaneh kumpulkeun di dieu. Sakur nu nagih utang. Tah kitu atuh jadi sukan teh kumaneh rek dibayar. Lain urang kayak kamu. Ih sia mah ngomong teh sok ngacaprak. Buru tuh geura neangan gawe ka ditu. Tuh tingali batur mah ieu di pararinuan ceuli aya antingan. Urang mah baju oge geus dipake 5 kali lebaran. Jaba geus lalaleceuk. Atuh ari sia batur mah tong sok diturutan. Jaba batur mah digawe teh melaan anak pamajikan banting tulang. Jadi orang kudu banting tulang. Dimulai isukan kumpulkan tulang taring di dieu. Urang ek diputang banting sia. Dasar lalaki kandel kulit banget. Leuh nyaho teh. Lamun banget urang ebes mah tuh 2 kali disibeungetan ogen. Beak banget urang. Dasar lalaki weureu keur teh beungeut 3 panakol bedug. Kela. Mun urang jiga panakol bedug mah tuh. Mana bedugna? Ieu carana mah si Otong masih dudulagan. Dasar lalaki adol atah. Lain adol ata adol. Heueuh eta bong-abong geus kolot sagala ge poho deui. Buru tuh geura neangan digawe ka ditu. Enggeus cerita orang teh neangan gawe tapi teu menang-menang. Pas jalan eret balik aya nu mere alamat. Tah ieu alamatna. Bener eta kajang urang? Kok mere? Bener. Salah lain ieu. Tah anu ieu. Alamat mah teu butuhna oge duit anu beureum. Gatuh kumaneh milih alamat, milih duit nu beureum. Alamat mah teu butuhna oge duit anu beureum. Iya atuh. Bener. Kok mere? Bener. Ieu. Asa curiga ya si Samin duit di mana? Biasana oge boga nu ribuan lain anu beureum. Sia ieu duit di mana? Tuh nyamannya mah dibere nak abona eta tanya. Da curiga ieu duit di mana? Kope lah mere. Nipu, Tara orang mah tara nipu. Tara malah, tara ngerampok, tara maling, tara sholat. tara sok. Singka bener ngajawab teh tara osok-osok da sholat mah kewajiban deuleu. Nya atuh kewajiban. Sholat, Nya kewajiban. zakat, Nya kewajiban. mereka batur, Nya kewajiban. tutulung ka batur, Nya kewajiban. merkosa embe, Nya kewajiban. Nya jalan naonan kana. Asal lagi teh nita merkosa embe. da keul ka lalaki kitu teh. Punten. Tuh satu, erek
kadewek tuh kaditu. Kumaha lamun Kang Oji nagih hutang? Kadieu mah erek diwarah. Sok sia kadea erek diwarah. Dulu lain gitu atuh. Sok kita asup badai naon gitu. Ih ece. Ih nyijeu mau cuma seueur hutang. Kona kadieu sia. Utang mah tuh tong sing beja-bejakeun era deuleu. Erek aya naon ce? Aya kaperyogian. Aya kaperyagian cenah. Lain kitu wawas ku urang. Sok sabanana teh ieu teh rek aya naon? Abi ka dieu diutus ku juragan. Abi di Piwarang masihkeun surat undangan. Kantenan ka Mang Samin di Piwarang mentaskeun kesenian di payunan juragan. Ieu surat undanganna. Alhamdulillah Samin aya nu nita boga duit atuh. Sana naon kana? Saking kuatorna urang. Mangga atuh ah. Jar geura mantong ka ditu. Dulu sia mau katamu teh gitu. Heh Samin nya urang erek nampilkeun kesenian naon? Kala orang mikir heula. Aya euy. Urang teh erek nampilkeun sulap hareupeun juragan. Sawa kumaha? Samemen nampilkeun sulap hareupeun juragan, urang suang diajar balik berbaris heula. Sok turutan urang. Siap, gerak. Jangan naonan. Apanan tadi cek mana? Siap gerak. Apanan gerak lagi ya lain. Nya, sok atuh balikan deui. Siap, cicing. Rencang tak gerak. Lain rencang tak deuleu rencang kanan. Sarua wae atuh pan tak. Sok atuh balikan deui. Rencang tak gerak. Tah beureupkeun tah. Penonton, alus beureupna nama. Lah. Jangan naonan atuh. Atuh udah dikuir-kuir sagala. Sok atuh balikan deui. Rencang tak gerak. Lah. Ini jangan naonan deui tuh. Da kumaha dikuirkeun deui? Ayeuna urang ngerek sulap. Bisa mindahkeun barang ku sarangan. Ari sia Samin eta mah lain pindah ku sorangan da kumaha dipindahkeun? Ya pindah ku sarangan dulu. Dalam dipindahkeun jeung maneh mah pindah ku duaan. Heueuh nya aing katipu. Enggak tahu ayo geus teu kuat erek nampilkeun sulap hareupeun juragan. Hayo tuh.